Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi anzala al-Qur'ana tanzila wa rattilil Qur'ana tartila. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-munazzal alaihi nur wal qalam amma yasturun alladzi anzala al-Qur'an. Wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi alladzi qasahu wa yadhum ala atiba'ih. Sallallahu alaihi wa ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal ladzina amanu ittaqullaha faqad faza al-muttaqun. Ayyuhal mubacara pemirsa Ketua Risma Mujahidin Sumber Hormat, Mukarram, para tokoh agama, masyarakat Sumber Hormat, sadayana para pemuda, kemudian orang hadir dengan kesempatan Sumber Hormat, insyaallah mudah-mudahan sadayana dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita merasa bisa memanjatkan puji-puja ke Allah yang Maha Kuasa. Kalau kita kepada sahaja sahih ya waktu setiasa berbudi na'am barakah. Naraga melaksanakan siapa ini kewajiban orang yaitu tolong salatu wassalam mudah-mudahan selain dibacakan bagi orang sadayana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi ajma'in. Hadirullah hapunten kalau simkuring telah subing ka masjid jalaran nama pisan di lumayan caket di daerah Koleh Jedul, daerah Takokak, terus ngalayan pundulur. Alhamdulillah kabujang waktu alhamdulillah. Kalau saja itu kasadayana para pemuda sing isin utubi para tos hadir kanggo caket. Insyaallah bina ieu kesempatan orang nyobi naon anu sarejeunkeun ku urang di awas sesuai apa teu acan awasan urang sadayana nyata urang gali. Mudah-mudahan Allah maha hidayah taufik pituduh kasih kuring laresna eta insyaallah pituduh ti Allah pamilapatna hapunten pasti tina kabodohan kakirangan sin kuring nyata barangkali perkawis tajwid ilmu Al-Quran. Terus pada ulina rehna belajar ilmu tajwid hukumna fardu kifayah. Naon ari fardu kifayah teh? Tiasa kewajiban eta fardu kifayah teh kewajiban kanggo urang sadayana mung tiasa gugur eta kewajiban lamun dipidamal ku sawarehna. Kumaha lamun eta lamun anu ngaji ilmu tajwid salamur eta dosa. Di RT 5 teu aya anu belajar ilmu tajwid. Berarti sa RT kabeh dosa. Namun alhamdulillah sok diwakilan ku barudak ji. Ku barudak RT diwakilan ku barudak pengajian di madrasah. Alhamdulillah biasanya sok saminggu sakali belajar tajwid.
eta hukumna ngaos tajwid fardu kifayah. Tapi tah aya tapina ngamalkeun ilmu tajwid eta fardu ain. Nu kumaha fardu ain teh kewajiban untuk bisa diwakilan. Lamun jalma ngaji Quran tanpa ilmu tajwid berarti dosa. Jadi kita berarti mun kieu teh ngaji tajwid teh wajib. Sebagai ulang sejauh mana orang belajar tajwid, dugi ka mana orang biasa ngawas Al-Quran, apakah sesuai serangan tajwidna atau napi teu acan. Margi punten jalmi seueur anu kumargi hafal dilabrak we panjang ponokna tajwid-tajwidna dilabrak. Kumaha sakitu urang salit-aliteun belajar, urang ngalereskeun awasan urang sadayana utamina paenten anu patula-patali sareng kewajiban urang sholat diantarana Fatihah. Urang ngaos Fatihah nah eta perlu jeung ngaos tajwid jeung tajwidna penting pisan. Bagi lamun salah tina Fatihah fatal ka dituna moal beres bacaan sholatna. Para pemuda, para pemudi rahimakumullah, sadayana nyana Quran urang ngawitan ieu Al-Quran teh 6.666 ayat. Sabulan sakali urang aos sabaraha ayat kuwatinana nya eta mah sabaraha we nah kiat ayat 2 ayat 10 ayat kumaha mudah-mudahan sakatenan urang terangkeun perkawis hukum-hukumna. Hadratumullah ngawitan urang dina awasan Fatihah langsung we muapaten moal tiasa full ayeuna lumayan ada haheho kene sana sabari kana mobil ge PRT lumayan tapi 6 meteran itu Cianjur Selatan, bahkan dekat nama eta teh ka Sukabumi, jalan ka Sukabumi bieu teh ka dieu teh dibatan ka Cianjur mah deket ka Sukabumi teh. Jadi lu ka kapayeuna mah harek dicaplok ku Sukabumi nya mudah-mudahan ulah sih gitu. Bisa Cianjur Selatan mah sigeuna teh. Sebab akses ka Sukabumi terus sarakola ka Sukabumi, hasil bumi sejarah dicanak ka Sukabumi daripada ka Cianjur gitu. Daerah nanti daerah sok di armam ku dipakai iya pakai non pakai lalab takokak. Mangga tinggal surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadzal sabr. Ala hadini ya wa ala kulli nasul. Allahumma syukran. Likul aradim bimu'jizati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mudah-mudahan kayak yang kabawakan orang sadana tidak belajar tajwid ngaos Al-Quran. Ta'awud teu ditulis margi eta sunat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kade dina ngucapkeun bismillah ulah aya qalqalah. Sok aya
bismil tak ulah bismillah lah kudu dibuka bismillahirrahmanirrahim hin kudu nyengir a i u. Oke, kapan insyaallah urang sambil urang awas heula engke urang tajwidkeun hukum-hukumna. Bismillahirrahmanirrahim. Kade ulah bismillahirrahmanirrahim. Lepat eta teh. Allah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kade ulah dikolakolakeun. Alhamdulillah sok aya nu kitu nya. Alham selepat eta teh. Alham ulah alham hana langsung ha alif ulah alham ulah alhamdulillahi alham ha alif alhamdulillahi rabbi hadir ya rabbil alamin. Ain kade ulah alhamdulillahi rabbil alamin ulah alamin tapi a alhamdulillahi rabbil alamin. Kade tasdid ulah demi kalengit. Bismillah tasdidnya sabaraha eta? Aya 3. Kahiji nureun lam, nureun rot, oke nureun ra. Bismillah hir tasdid kade ulah dugika bismillahirrahman tasdidna ka mana teu aya. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir-rahim. Ha alif ulah sami sareng hageun kade. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kade ulah kokolah sok aya nu kitu ihdinas lepat ha ajeun ihdinas siratal mustaqim. Qaf kade ulah sami sareng kaf nu pami kaf kada aya rada hamasan ihdinas ta kade sok aya anu ihdinas siratal mustaqim. Siratal tahan ulah siratal tah eta ge ulah dikokolahkeun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim tiasa liran didinya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kade urang ieu fardu ngarupikeun rukun dina salat silaras awasan Fatihah. Ayatan hukum maca bismillah ta'awud bismillah jeung suratnya kabagi 4. Aya qatul jami. Naon qatul jami teh? Dipotong sadayana.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Dipotong-potong. Aya wasul jami diwaso sadayana tama. Eta masa pina naon eta? Taraweh kemari waso sadayana hampir. Silaras tenana naon? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Jeung sajabana lamun kuat. Biasanya sok maksakeun teu kuat ge. Kade ulah dugika diwaso sanes, dikoto sanes. Kayu teh wasul jami diwaso dikoto sadaya dipotong-potong diwaso ta'awud bismillah dihijikeun surat Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awud bismillah dihijikeun surat Nisa. Nu terakhir ta'awud Nisa bismillah jeung surat dihijikeun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sabartos gitu. Ulah wasal sades, koto sanes. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Tah eta melepat. Jadi aya ketentuanana aya nu sakedahna sesuai sareng hukum. Ulah sembarangan bogana sorangan salat Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Atuh moal ditampi ku Allah kedah laras sesuai sareng hukumna. Warattilil Qur'ana tartila. Keur maca Quran ke salat kumaha ge kedah laras ngaos Quran mah. Punten. Keur tahlil loba nu salah. Kajamaah sadayana punten nu tahlil sok garancang teu puguh. Garas heg Bandungan. Subhanallah wa bihamdihi subhanal adim. Subhanallah wa bihamdihi subhanal adim. Nah, il adim da panjang eta. Astagfirullah. Astagfirullahal adim. Astagfirullahal adim. Emang gitu. Astagfirullahal azim. Pan kedah nama kitu. Laras teh. Seueur anu lepat. Ieu mah dina bacaan model tina alif lam mim tina ayat kursi kadituna da seueur anu lepat sok teu garungan. Billahi ma fis samawati wa fil ardi wa yuddu ma bi anfusihim wa yuhibbu bihi wa yadullu man yasha wa yu'adhibu man yasha wa Allahu ala kulli syai'in qadir. Amana rasul bima unzila ilaihim rabbi wal mu'minun. Mana majaiz mana mad wajib ku sabab kebiasaan lebih ka poho mana mad wajib jeung mad jaiz. Kedahna mah sesuai beres ayat kursi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ifa wa yutubdu ma fi al-edatemad jaiz. Ieu mah wa itu mah bi amus mau tu biasa pembayar belum masa yuadibu mayasa eta teh mah wajib unggul wa yu'azibu man yasha wa yu'azibu man yasha mah wajib eta teh. Nah dilanjutkeun kebiasaan mata kerasing laras rek ngaos dina aosan Quran, erek dina salat, erek dina tahlil, tawasul kedah laras. Sok Bandungan. Surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan jadi imutkan ya. Bismillah. Eta naon ja? Bismillah hukumna teh alif lam syamsiyah.
Majenan sok disebut alif lam ajalah beda no imah sabab bismillah dia alif lam lafad Allah margi lafad lamna dirinya lafad Allah maka biasa disebut alif lam lafad Allah alif lam al jalalah. Bismillahirrahmanirrahim sami alif lam samsiah naon ari asamsiah teh asamsiah teh ngalebur cara urang ningali panon poe asyamsu panon poe gum jam 12 agum pas keur panas nengah kaluhur ninggal panon poe katingali teu buleudna moal katingali naon sebabna serab pas lulu peuting tadi nengah kaluhur aya bulan jelas katingali jelas eta mah komar atau alif lam komariah jelas tina al komar asyamsu tina asyamsu panon poe. Bismillahirrahmanirrahim ma eta mad asli atau lafi mad tabi'i. Bismillahirrahmanirrahim nial sami sareng tadi alif lam asyamsiyah sabari huruf nate 14 kada ulah 8 14 nu mana 14 teh engke lamun terangkeun ayeuna hiji-hiji. Bismillahirrahmanirrahim mad arid lis sukun lajeng ayat 2 alham ulah alur kade alham ham mim mati setelah jabar mim dirinya hukuman naon nyebut kene alham izhar syafawi jelas tapi syafawi biar karena huruf mim alham izhar syafawi alhamdulillah lillah eta musyaddad lillah eta musyad nanti alif lam teh aya alif pipayuna alhamdulillah ham ila syafa'i lillah eta musyaddad rabb sami rabbil alif lam al-qamar jelas rabbil tuh lama kabaca rabbil alamin sami alif lam tadi mad arid lis sukun diulang anu bismillah ayat salajengna anu ayat katilu sami ulangan anu ayat hiji ar-rahmanir rahim saminya maliki mad badal asli nama eta mad asli nah coba eta mad badal mangga ngan anu aslina eta mad asli laras mah ngan anu disebutkeun mad badal pan ganti alif jabar gagal panjang ganti alif mangga disebut mad badal oge maliki yau mad naon mad teh panjang leuleung maliki yaumiddin mid alif lam asyamsiyah mim alif lam dal lam alifnya dibuang langsung masuk ke dal yaitu alif lam asyamsiyah yaumiddin mad alif sami sareng arab musyaddad iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas ada sami alif lam atau seurnya seuru sami mah
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina adana siratal ladzina an'amta nun payah dengan ain hukumnya izhar idal haki jelas oleh perawa ain ubin kho an'am eta naon izhar syafawi ada hukumnya sabaraha kahiji hukum mimbe kahiji idgham mutamasil idgham mimi kedua ikhfa syafawi di mana mimpainya hadapan ba katilu idhar syafawi mimpainya hadapan saliyati mim jeung ba eta namina idhar syafawi sapertos an'am tayata idhar syafawi an'amta alaihi madlin alaihim idhar syafawi biasa berhentinya ghairil alif naon madlin ghairil alif lam ghairil maghdubi alaihim idhar syafawi walab alif lam waladdallin mad lazim musaqal kilmi atanabi mad lazim musaqal kalimi tiasa insyaallah tajwid mas pada paraham sarapa sawareh nu penting dina praktek urang sadayana kudu diterapkeun dina ngaos urang kudu dipraktekkeun dina ngaos Al-Qur'an utamina payangan dina ngalaksanakan salat Fatihah dina salat oge surat-surat dina salat kamu urang salat sorangan surat naon dibaca ieu mah urang keur sorangan juga surat naon favorit kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu birabbin nas lamun teh eta inna atau inna jeung kul huwallah engke salat asar sorangan naon deui baca eta deui pas teh magrib da kusabab kaberangan sorangan deui salat teh naon deui dibaca ye kupingkeun Al-Qur'anna sabaraha surat 114 surat ngan opat anu apal teh atuh keun bae teu naon naik bae ngan mun biasa mah usahakeun mah eta we atuh ulah deui ka bapana jadi imam pas geureuh maghdubi alaihim waladdallin cek budakna teh dua budakna teh pasti da si bapa bakal maca qul a'udzu birabbil falaq cek budakna teh moal sia ina atau ina eta bapana bingung lamun qul a'udzu birabbil falaq manglawankeun nu jadi lanceukna lamun ina atau ina ngalawankeun jadi adina mang menangkan kumaha atuh bingung eta si bapa ngahulang we tuntuna mah hilang ngahulang budak teh nanya pa eta kumaha tulikeun wah yeuna ulah sampai ka kitu keur diajar susuratan kakarek surat ku amrobin nas apal alhamdulillah kul a'udzu birabbil falaq apal kulhu komodai apal naon tabat diajar tabat ketika beres alhamdulillah apal hiji waktu bapana teh salat langsung we bapana teh sok jang bu cenah langsung we
budakna teh salat adar komat geus komat teh ceuk bapana teh Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Eta budakna ti tukang subhanallah cek nu hiji deui rek ditulikeun adina subhanallah hayo maca subhanallah keur maca surat teh eta bapana bingung langsung malik ka budakna ari maneh naon sia teh pan ieu teh surat nu anyar bapak teh wala qul abul falaq abul binas ieu teh surat anyar bapak teh meunang ngapalkeun heula kumaha ceuk anakna Pak Fatihah tinggalin bakat tuh semangat nih bakat tuh semangat maca surat nepi ka surat Fatihah teh tinggalin apa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin heula atuh mah surat teh ku sabab semangat eta bapana nepi ka Fatihah tinggalin ku budakna dibere di bejaan subhanallah nyarekan ka budakna gitu oh jadi mau usahakan sok seueur aosan surat teh da apalna eta hunggeulkeun bae atuh eta we anu apal ulah dugi ka maksakeun inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar haye mulit didinya cek budak inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kacau teman sing laras cairna kuliah geuninnya pabeulieu teh wala ana wala antum sing fokus osok anu kitu osok imam ge jalmi ilmam ge manusia sok aya pohona imam teh sok aya ngahuleungna maklum jelema sok poho gitu ku dibejaan kumaha cara ngabejaanna teh ucapkeun subhanallah mudah-mudahan nya ti ayeuna kapayun kamu orang biasa luhur ya qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas lamun sorangan lamun ngamamuman ka urang cekap ngaos Fatihah hungkulkeun kade di mana ngamamum oge seueur murang kali anu geus gaduh murang kali pas dongkap teh usolli misalkan teh mah ai imam tos sarakaat atanapi teh acan sarakaat tos dalami berarti babacaan teh geus dalami tarajul makmum berarti makmum masbuk Allahu akbar cek makmum Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira kade lamun maca heula doa iftitah bisi imam kaburuku eta urang rek kumaha nu jadi makmum nah nya ruku punten sok aya murang kali geus gaduh murang kali kolot duka wallahu alam masuk ngaos meunaan ngan tepati di Bandungan keur ngajina datang teh Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira cek imam teh Allahu akbar ieu mah teh ruku berarti rakaat eta teu sah rakaat lamun nepi ka beres assalamualaikum 4 rakaat berarti ngan 3 rakaat teu sah salatna mata kudu jeung ilmuna kumaha tu carana urang begitu datang urang kudu suudon non suudon teh begitu urang datang ngamakmum masbuk muafek suudon imam geus beres maca Fatihah suudon imam geus erek beres maca surat kumaha suudonna begitu datang urang bisi kaburu imam ruku bisi kaburu urang teu kaburu maca Fatihah anu beres begitu dongkap langsung sholli fardu maghrib misalkan atau sholli fardu duhri atau asar Allahu akbar langsung bismillahirrahmanirrahim tong make ta'awud naon sababna ta'awud masun sunat ulah torojol Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim
Allahu Akbar. Nah, sikap orang kumaha eta? Nurutan ruku ka imam berarti Fatihah tadi teu beres, rakaat eta teu diasupkeun sarakaat. Berarti batal salatna lamun teu ditambahan di sarakaat. Kumaha tuh cara tadi? Kudu urang suudon ka imam, suudon teh imam bisi kaburu ruku, dongkapna Allahu Akbar langsung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kakareket alhamdulillah alamin. Imam ruku, urang ngilu ruku eta kaasup sarakaat. Mata kudu jeung ilmuna kade punten ka pemuda. Ieu masuk aya kolot. Ngajina teh tadi teh datang unggul ngajina mah getol nanti didengekeun teuing ngalamun donggap teh Allahu Akbar doa ititah heula Allahu Akbar kabiru walhamdulillah katsira. Fatihah can beres imam ruku ngilu ruku tah eta bahayana teh kade urang geus apal kade ulah sampai ka sapertos kitu. Jadi bekomo imam begitu kumaha carana pas begitu datang imam ruku urang kumaha nu sae begitu imam datang orang datang ke tempat sholat Allah imam ruku Allahu Akbar sedata heula langsung Allahu Akbar langsung ruku. Sayana seperti ulah Allahu Akbar langsung ruku saya damah Allahu Akbar langsung ruku supados kakejar biqadri subhanallah sakadar maca subhanallah berarti geus kaasup sarakaat. Dan begitu datang Allahu Akbar a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Allah bingung geus nyaho hukum lamun ditulikeun ruku berarti moal sah moal kasebut sarakaat. Kumaha atuh carana? Tah carana teh begitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Pas imam ruku urang niat muparakah pisah jeung imam engke di mana beres deui niat deui barang deui ngahaji jeung imam kudu kitu aya aturanna ulah sampai ka teu apal nyata karunya teh kitu ka sepuh gitu kanu tos sepuh tapi teu paham kumaha carana salat berjamaah sigana teh lamun teu ngangos doa wa naon doa iftitah teh asa teu sampurna salat teh padahal sunat. Jangankan doa iftitah ta'awud oge sunat, auzubillah ge sunat. Jadi begitu urang lamun ngamakmum teh ulah teu kada nganggo ta'udzubillah kecuali makmum muafek bareng jeung imam. Kumaha atuh? Sunatna begitu imam takbiratul ihram urang buru-buru takbiratul ihram. Begitu imam menyebut Allahu Akbar urang makmum Allahu Akbar ulah engke Allahu Akbar cek imam deh santai weh heula kadang-kadang lempang ngagela-gedai Gusti nu agung santai eta apa-apa padahal imam geus takbiratul ihram ka kuping weh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin geus iya kana budu kakarak Allah imam camplang berarti makmumna lain eta mah makmum muafek tapi beh ditu saya nama begitu takbiratul ihram imam makmum burukeun takbiratul ihram makmum oge sami komo dibika cek imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin cek lu tadi teh karak Allahu Akbar rugi luar biasa cicing jeung imam di mimiti komat aya di dinya tapi sholat jadi mas bok rugi mata ulang alirakeun
atuh buru ti heula manehna ti heula atuh kasih suruh kadek ulah dugika seperti gitu urang tos apa mah begitu takbiratul ihram imam urang ge kedah engal takbiratul ihram mudah-mudahannya insyaallah mudah-mudahan aya manfaatna biasa ngarobih kabiasaan orang anu kirang sae ngarobih kabiasaan orang anu awon da emang urang mah memang al insan malhata wa nisyan tempat kelupatan tempat kelapatan tempat salah namun sanes kayak gitu usahakeun urang hayang jadi jelema benar usahakeun urang salat hayang salat anu benar anu sampurna anu ditabi ku Allah Subhanahu wa taala tong ngalilakeun nu kumaha nu salat pangsayana jangan pamagat salat pangsayana teh awal waktu berjamaah geus kadenge adan cicing keneh wae geus ka kuping komat cicing keneh wae ira salatna sakasampeurna innalillahi wa inna ilaihi rajiun insyaallah tayana kapayun mudah-mudahan dasim kuringga sanes jalmi anu suci salmis jalmi anu bersih seueur dosa insyaallah sim kuringga kadang-kadang mengakui ya Allah sare kerne subuh teh kaburangan ya Allah tapi mudah-mudahan urang sana sering kepangaosan lungsur hidayah taufik ka urang sadayana sing tiasa ngajaga berjamaah lamun teu tiasa berjamaah di mana wae salat awal waktu saena kanggo pamaget mah salat awal waktu berjamaah di masjid insya mudah-mudahan aya manfaatna hadanallahu wa iyyakum ajmain billahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.